Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kali ini saya sedang meliput acara tunangan ya, atau tukar cincin, atau istilah bahasa kampung mah nanyaan ya sahabat. Dan kali ini kebetulan anak saya pribadi ya, Gilang Kustia, melamar anak gadisnya Pak Dian ya, yang bernama Widi ya, di Kampung Neglasari, Desa Gunung, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah ya, anak saya melaksanakan acara tunangannya yang sangat sederhana ini. Semoga lancar acaranya ya sahabat, amin ya robbal alamin. Bapak mah asli itu dia. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Langkung dibayun mangga urang sami-sami puji syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Parantos maparin mang pirang-pirang nikmat na urang sadayana terutama nikmat iman sinareng nikmat na Islam. Salawat rawuh salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana anu parantos nyanda umatna di alam kadirian kana alam keimanan. Yani habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiina, dugi ka urang sadayana saraku umat anu turut tumut kana ajaran mangkena dugi ka yaumil qiyamah. Para rombongan wargi Jembar ti palihan Pasir Sereh nu kusim kuring di pihormat oge keluarga Jembar Mangdian Wiwi anu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana payana kudrat rabu iradatna Allah Subhanahu wa taala dugi ka wengi ayeuna dugi ka saat ayeuna urang sadayana masih keneh dipaparin kapercanten panjang yuswa wa Allah Subhanahu wa taala kalayan urang sadayana aya dina kasehatan sehingga urang sadayana tiasa patepang antawis keluarga Jembar Jang Gilang di Pasir Sereh oge keluarga Jembar Neng Widi di palihan Neglasari Cigunung anu kahiji panginten simkuring ngawilujengkeun silaturahmi ngawilujengkeun tepang antawis kedua keluarga anu kaduana panginten pihak simkuring keluarga di palihan dia Mangdian langkung ti payun neda dihapunten ka para wargi kadang warga keluarga Jembar di palihan Pasir Sereh boh bilih dina penampianana kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga boh dina tempatna dina sarana prasaranana oge dina jamuanana kalebet dina tuangeun leuteunana da panginten Mangdian di Wiwi mung sakieu kamampuanana ari kahoyong mah ageung tapi panginten da sakieu kakiatanana sanajan di beber-beber oge panginten lamak teh kalah soe kukituna pihak simkuring keluarga Jembar Mangdian dari hapunten ka kula warga sadayana tina penampianana tina jamuanana mung sakieu kakiatanana oge atuh salajengna panginten anu dimaksad ti ditu ka dieu teh panginten aya maksadna anu antawis nama urang teh panginten antawis Neng Widi Jang Gilang aya patepangna heula aya lita'arofu atanapi saling mengenal margi saur dina keterangan mah dina Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 nya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban liqabatin ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hei manusia yen anjeun teh dinaon diciptakeun antara jenis pameget sareng ente istri anu eta teh istilahna mah dijadikeun teh naon berbangsa-bangsa bergolong-golongan tetapi bersuku-suku kanggo naon lita'arofu kanggo istilah nama saling mengenal tah ieu oge panginten Neng Widi sareng Jang Gilang oge aya istilah nama moal jugjug kieu upami teu aya perkenalanana tah panginten maksad ti ditu teh nyaeta maksad mah bade ngalaksanakeun naon istilah nama hitbah upami saur dina bahasa kitab mah hitbah upami bahasa urang panginten tunangan atanapi tuker cincin gitu da zaman ayeuna mah geuning kitu benten sareng zaman kapungkur tah begituna panginten
mudah-mudahan dina ke pelaksanaanana ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun, dilancarkeun, diamankeun aya dina kabarokahan. Oge mudah-mudahan ieu teh panginten istilah nama nembe naon kitu, nembe kembang sakitu. Ari kembang kadang-kadang janten buah, kadang-kadang layu sebelum berkembang sakitu. Begituna mudah-mudahan ieu teh antawis Neng Widi sareng keluarga Janggilang ti Pasir Sare sing dugi kana ngabuah gitu, sing dugi kana rumah tangi gitu laki rabi. Mung panginten sateu acana laki rabi panginten aya perantara heula, aya jeda heula, istilah nama aya jarak. Sanaos parantos tunangan panginten istilah nama ulah dugi ka istilah nama kaditu kadieu iring-iringan anu teu pararuguh mah urang mah geuning jaga jarak heula. Neng Widi panginten sakola heula sing dugi karengsena atuh Janggilang oge panginten usaha di kota eta mah sing soson-soson dina usahana gitu. Mudah-mudahan atuh dina usahana Janggilang sing di barokahkeun, dilancarkeun, dipaparin rezeki anu halal barokah anu seueur mangfaat tur maslahat. Oke, mudah-mudahan istilah nama Allah Subhanahu wa taala dijaga, dijaring tina naonana, tina balaina, tina sanes kanten naon. Ta panginten sakadar bubuka ti simkuring dicekapkeun sakitu bae. Ayeuna mangga nyanggakeun ka keluarga Jembar ti Palihan Pasir Sare. Mangga diatur. Alhamdulillah wassalli wa usallim ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Dipayun sabada muslim salam kawistadi ka agama Islam kuila puji sareng syukur sapenuhna sami tetepkeun ka Zat Allah Maha Luhur anu parantos ngeresakeun ka urang sadayana yuswa urang masih percanten ku Allah baru urang hijina jiwa raga urang sakit. Sholawat sinarengan salam mugia sapapaosna wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegakan tun kulawan dina ka para sahabatna ka para tabi'in wa tabi'atna malang mandang sadaya selaku makna anu tumut kana jalan mugia laras-laras urang kapangku karamuka sampai papang teh janten umatna tur pada gilingan pun pertolongan jaga janjena jalan kaluaran kan sadayana nangtung sapatul udma amin ya Allah ya aku langkung tipayun ngahaturkeun sinuhun sapatul dengan keluarga besar keluarga Jembar ini kemudian kesepuhan anu disepuhkeun kemudian parantos maparin respon anu positif sehingga panginten mungkin dari maka pasien berangkat tadi sonten mungkin pancen aya ibaratlah mapati dedikeun panginten aya ibaratlah dayana seueur silaturahmi teh aya bil kitabah ngetik ayeuna aya SMS panginten termasuk tiasa wae di suntingan dinangtos panginten di dia teh ngaraos pilih ngaraos luas atar napi gempeur panginten yastuning panginten nuka hiji seja nyanggakeun silaturahmi di kamari abi gesok ningal dinyai Neng Widi sok kaditu silaturahmi Janggilang
upami nu di lemur sok ka dieu terang kapal dieu duka ka mana ka dieu nama pos nama panjenengan kacing kamu alih menuju aya anak masuk sasarangan sarangkungan tuna panginten anu dimaksud teh abdi ngaraos teh kieu panginten Bapak da ka mana-mana oge urang teh bade naon meuli aya widi mah raos geuninganna Bapak bade namihan bojo Arya Widi mah tinu sepuh mangga bade kumaha ge aya Widi mah jongjon tah ditaros ejang ilang picaloneunana atana pikabogona atana pipacarna suruh makan usaha namina Neng Widi aya reus tah ka dieu Neng Widi tos aya di dieu atuh sakantenan we nama Widian abdi sareng kulawargi anu aya di lemur bari teu sadayana da sadayana ge kulawargi di bade serete Widian bade ameng bade sanes bade nyurpei bade silaturahmi gitu ka keluarga Neng Widi bilih saur sepuh geuninganna nah cenah budakna we ti kamari teh pulangan tingkah ditu ka dieu teh tapi ai kolotna boa cenah henteu panuju buah henteu respon buah henteu ngadukung tah ayeuna mah painten kanggo ti pihak Janggilang mah keur mah panginten ieu teh da putra tunggal Bapak dinten eta ge pilihanana anjeunna teh panten hoyong ka Neng Widi teh nya paintel mah gesek meneh ka anu janten sepuhna teh bade ngawidian wae da anu dipikapalana ge Neng Widi na aya di dieu diberi-beri teh ka mana-mana ge urang teh hoyong Widi bagja luar biasa Janggilang mah mudah-mudahannya anu tadi disebutkeun teh soksana usum angin panten usum kemang mudah-mudahan we ari nu leres bakal jadi buah mah bakal kiat banting tulang serangan angin ti kulon kalero ge insyaallah bakal langsung bakal jadi mekar bakal jadi merintis bakal aya cabang-cabang ti buah mudah-mudahan sing janten ngabuahna upami teh mah bade bahan katampi ku ibu kali bapak di dieu da tinangtos hilang mah hoyong ka Neng Widi da ditu ge seueur anu haroyongeun teh malum kainten ka jangan bari istilahna teh lah hidang gitu nya mas pedari payungan hidang gitu janten seueur anu ngalamar mamung moal da ka mana-mana ge eta nu abot nama Widina upami dina nikah mah NA panjenengannya upami sasabaan mah SIM tah aya mah papacangan mah tos di Widian tapi sebatas anu tadi teh ya apa anu tadi teh ya sebatas hubungan saur ieu mah geuning alih-alih pembangunan bila mana jalan bade dibangun ku proyek atanapi ku Pemda geuninganan sok dipatok beureum Pak eta teh jarang gagal nu teu patok beureum mah duka kapan-kapan pasti bakal dibangun bakal dilebaran jalan teh bakal dibentukan ieu teh painten minangki nama bade matok beureum we bilih aya nu gagunggung-gunggat Neng Widi di dieu janten aya ti kamari mah bebas painten kumaha saha wae anu sumping ka ayeuna mah manawi teu acan aya nu mayunan putra bapak di dieu insyaallah Janggilang bade wawantunanan da buleud tos hoyong ka Neng Widi ka payuna painten ayeuna mah saja silaturahmi ngahitbah ta'aruf mudah-mudahan ieu janten catatan amal kasayan di payunan Allah Subhanahu wa taala khusus ka Allah oge ka kali sadaya janten painten istilah nama da aya pari paos geuningannya upami kuda mah biasa di tangtang ti utama ku kadali ari jalmi mah cariosan tah ieu teh aya pan ari sanes kamoja tamang nama panginten ngan bilih we ieu mah pajar teuing nya ari kitu mah ari aya sok sanaos nganteng oge Pak panginten aya tali hubungan gitu sanaos ageng ge rayod mah panginten Pak rapuh gitu nu penting nama panginten tos aya doa respon ti keluargana ieu Rama Ibu Ramana wargi-wargina nu aya di luar kana dieu estu ning tujuan kana hubungan murang kali antawis Gilang sareng Widi ngan panginten sanes ari bade eta mah panginten minangkina bilih katarosan teuing we ku teu aya panyangcang acan panginten
heuning engke sing arageng milik we ka payuna nu penting mah urang ngunakeun masa we geuning sesuaikeun zaman ayeuna gitu da kapungkur mah tarakieu ku ngahurun suluh digebrugkeun kana bilik ditampi kapungkur mah kana ayeuna mah sanes deui geuning urang teh teu ngigelan zaman kumaha tah kitu da sanes naon mah diharap teh paenten kedah ciri sabumi cara desa teh apa kan istilahna mah ayeuna mah tos bade dipatok beureum paenten mangga eta mah nu kami nuju di sekolah teraskeun nu ka di bedol lalaunan we aya tos di cirian mah damal ku batur upami di daerah Sumatera Selatan mah upami nu hikmat teh nu ngalamar sok di polet beureum gitu Pak sampean ka dieu jadi ider-ideran ka mana meh nu ngaganggu gugat oh tos gaduheun bade ka urang dieu tah kitu aya ciri abi kantos gitu kapungkur aya kayak bisa mingguan di pali ditu di beureuman heula bareng Jawa teh tadi dia mah poletna we dina manana mah mudah-mudahan dipaparinan kakiatan sadayana sing kiat nitip abdi penabi percanten da gilang teu aya cabadeunana sanada murangkali abdi painten secara rohani mah kabagian segi rohani mah painten teu aya cabadeunana kitu nya teu aya papada kitu da sifat manusia bilih painten urang pada nalingeunkeun itu sadayana painten insyaallah da tadi gue itu saya namina jang gilang widi gitunya kamana-mana ge pasti upami jang gilang hoyong nyana ka Pasisere dikenalkeun ka ibu ramana nyunkeun aya widi gitu jang gilang aya widi enten tos katakul ku widi mah cik habib mah asa normal Pak gitu mudah-mudahan sing janten bahan anu ngabuah tapi kita sih kala manfaatna tiasa ngangkat harakat darajat kedua belah pihak kanana yang kaliran mana di paling gede kalayan sing dilancarkeun segala urusanana anu nilai ilmuna sing dugi kana cita-citana nyuprih ekonomi kanggo bahan kapayun bekal ajeuna sing adina kalancaran panjang yuswa kalayan sararehat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi panjang-panjang ya Pak da sanes ieu mah sanes saren tampi Pak ieu mah painten sebatas kilas info painten itu mengenalkeun bahwa anu di dieu hadir sadayana teh sadayana wargi tuning ieu teh respon positif ngadoakeun ngadukung ka jang hilang hubungan ke orang Cigunung ulah hayo we teh ka urang ditu geuning di ka Bandungan mah ka urang mana ka urang Cianggor ka urang Sudi ulah hayo ngagirang na macing cobian ka hilir tah kitu tah alhamdulillah Gusti ka hilir ka dieu mah nya ka hilir mudah-mudahan we kan enten urang teh namih kawargian penten uhwah Islamnya teh leres-leres dikembangkan ku malurang kali sehingga orang tami-tami wargi sadaya mudah-mudahan ieu riungan anu awal sing tenten dengan anu akhir bari ayeuna di doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah abdi mah panten bade ngawartoskeun bade ngainfokeun ayeuna teh panten jang gilang teh hoyong disakseni ku dua belah pihak kanana ku ibu kaliramana ku wadua gina nu aya di dieu panten rehna ayeuna hoyong kasakseni teh sanes ukur main-main panten hubungan teh tenten hoyong wika nikahna gitunya wika insyaallah painten pisan ayeuna gilang oge painten jajan ge bare diatur ayeuna mah gitu gilang teh seunna bare diatur da bade disip-disipkeun panginten gitu sanes bade eta mah mudah-mudahan we sing aya milikna ka payuna amin mangga ayeuna mah datos diwidihan panginten kang ayeuna mah bade tunangan kasaksian sok neng widina kapayun panten supaya kok mana we eta Ni wiwi di dia tuh. Di dia. siap ka dia aya di dia aya mah ka dia Ya. Yak seni. Mana? Ya di dia ya. Di dia ya. Terus di dia. Di dia ya. Di dia dari dia. sok Pak ieu mah marenya mohon bunga mah sok we eta mohon angekeun neng widina ka neng widina sok dipayun
Aina kadi aing widi kadi. Yos dah. Ari ayeuna mah tiasa tepang pandangan wungkul. Gampang. Bade mau aku gilangnya aku mama. Lainnya pun. Yos saya kan ini. Sok atuh. Atos, kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, acara selesai berjalan dengan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.